Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana ta'allum wa nahana qat'at ta'allum. Assalatu wassalamu ala nabiyil bahril ulum wa ala alihi wa ashabihi kal anjum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil mukarram wal muhtaram, para sesepuh, para kiai, asatiza, hormatan simkuring, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di lingkungan Yayasan Yasta atau MTS Yasta. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana, guru-guru kita semuanya tetap diberikan kesehatan lahir dan batin. Tidak jumpa para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda-mudi, siswa-siswi yang saleh dan salehah, anak-anak kita. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi terbaik, menjadi generasi yang saleh dan salehah, amin. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, satu kebahagiaan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, duduk bersama di tempat ini. Satu, niatkan kita duduk di tempat ini mau tolabul ilmi. Yang kedua, niatkan duduknya kita di tempat ini selain tolabul ilmi, kita juga mau silaturahmi. Orang yang senang silaturahmi, kata Nabi, panjang umur, banyak rizki, amin. Maka saya yakin pulang dari pengajian ini, balikna kabeh pasti bakal lalobadu dulur, duit. Balikna pasti loba dulur. Geus loba dulur kakara kadituna ibu loba doa. Pasti loba dulur nambihan dulur jeung simkuring. Geus loba dulur kadituna urang silih doakeun. Nembe geus loba dulur ku silaturahmi, loba doa, katiluna loba dukungan. Naresep duitnya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu dalam rangka Paturai Tineng kelas 8 MTS Yasta. Sekali deui orang doakeun ieu murang kali orang sadayana sing janten generasi anu langkung soleh sareng salehah, berhasil membanggakan orang tuanya di dunia dan bisa memberikan syafaat keselamatan di akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seperti biasa kalau tahun kemarin saya di sini ceramah sendirian. Kalau sekarang kita akan duet ceramah. Cuma nanti dengan siapa duetnya saya juga kurang tahu. Ayat teh Mang, sok coba. Kenalan heula nya ke. Aya. Aduh. Ada secara. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting ting nuang opak, kakuping ante kompak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab nuang kasemak, ngajawab kan siganu ambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan desa non ieu pesan
Desa naon? Desa Hanjuang. Cihanjuang sing dipanjangkeun yuswana. Amin. Sing diagengkeun milikna. Amin. Anu teu acan nikah si enggal nikah. Amin. Sing dibabarikeun maotna. Ini babari maot Nya mending babari maot mending ese maot sok. Mending babari ngantong ayeuna Anu gaduh sametan sing dienggal-enggalkeun punah sametanana. Amin. Alah rada tarik teh mah euy. Anu ageng amina berarti gede tanagana. Alhamdulillah bosat. Alhamdulillah. Tadi Ite di kendang pencaan meneh hebat atuh. Nya atuh pencah beti wap. Pemap, tuh belakuk. Aduh. Tuh. Mang Cepot, alhamdulillah ayeuna urang diulam ka MTS Yasta ieu teh dina raraga paturaitineung kelas 8. Tadi teh enjing tos aya penampilan seni. Seni bela diri pencak silat. Jaragoan ya, barangkali MTS malih jadi ekskul wajib. Wah, alhamdulillah. Aduh. Selain di pentas seni tadi aya hadroh, marawis, gambus, sarae senina. Alhamdulillah. Tah ayeuna kabagian urang piwarang masihan tausiah. Oh, tausiah. Ceramah. Ngan ieu nu ceramah ku sabab duaan bade Mang Cepot heula bade ustad heula. Bagi dua we kene ge. Naon jujur bagi dua? Ini ceramahna. Oh, ceramahna. Bagi dua. Kumaha carana bagi dua? Nya kieu we Pak Ustad Cangkang abdi eusi gitu. Ustad Cangkang Mang Cepot eusi. Pak Ustad Amplop abdi eusina gitu. Cangkang eusi gitu. Sok Cangkang eusi lah cobaan. Kamana jalan ka Jogja Mang Cepot kaditu kapalih wetan. Kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan. Amin. Tuh arapaleun di mah alhamdulillah tuh. Seni hungkul di mah Pak Ustad. Seni hungkul. Ini ada budaya hiji bangsa teh bisa diukur martabat hiji negara teh bisa diukur dina budayana. Mun budayana aut-autan bangsana ge moal teu ruksak Pak Ustad. Nah, gitu. Teraskeun deui Cangkang jeung eusi. Naon deui? Nona manis Mang Cepot, nona manis dodol Garut. Sok tah. Alah. Nona manis dodol Garut tambah tiris nyonyo dodol. Nah, teu nyambung. Naon? Jadi deui nona manis dodol Garut tambah tiris nyonyo dodol. Cabak dodol bapak. Tong kitu bahaya bosan ah. Bahayanya. Kumaha lamun ustad heula nu ceramahna geus. Sok abdi ngabandung apresiasi. Sok. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, urang ayeuna tos aya di pertengahan bulan Sya'ban. Ti kamari ti bulan Rajab urang teh ngadoa, Allahumma barik lana fi Rajaba. Allahumma barik lana fi Rajaba. وبلغنا وحسن maqasidana hartosna naon ya Allah pasihan abdi kaberkahan di bulan Rajab di bulan Sya'ban balighna Ramadan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan amin amin. Malih di sapalihna spanduk mah ayeuna teh tos aya tulisan marhaban ya Ramadan. Naon artina? Marhaban teh welcome, selamat datang, wilujeng sumping. Marhaban, selamat datang bulan Ramadan. Marhaban asalnya rohbun, rohbun itu lapangan luas. Maksadna jalmi nu ngucapkeun selamat datang ku kalimat marhaban. Selamat datang bulan Ramadan dibarengan ku hate anu lapang bahagia ku kasumpingan bulan suci Ramadan. Tadi bulan Sya'ban mudah-mudahan berkah amin. Ngan ieu kumargi urang ayeuna bade maklan ka kelas 8 anu bade kaluar, bade lulus ya nembe kamari kan ujianana. Bapak Ibu kaberkahan dina hirup di antawisna tiasa ku urang didapatkeun ku tilu cara. Sabaraha cara? Tilu. Nih buat adik-adik nih yang siswa-siswi. Kalau kita ingin berkah harta, berkah apa? Hormati orang tua.
hoyong berkah harta, hormati orang. Naon nu disebut ku berkah? Berkah itu ziyadatul khair, senantiasa bertambah kebaikan. Nuju di luhur, sagala aya, rumah bertingkat, uang banyak berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah jeung kebon marabat, empang sing karot cepat, lobana lauk sepat. Jadi berkah lamun seueur kasayanana. Ibu-ibu ningali kerudung Zoya, mukena gelombang cinta, angkean Elzata, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, HP Nokia, sawah lega, sagala aya. Disebut kasayan, disebut berkah lamun seueur kasayanana gitu Mang Cep. Oh, gitu. Tah, lamun hayang berkah dina harta, hormati orang tua. Ayat Qur'ana seueur di antawisna mangga ku bapa sareng ku ibu dibuka Al-Qur'an surah Al-Isra. Surah naon? Surah Al-Isra buka ayat 23. Bang Cepot nyana Qur'an teu? Aya abdi dina HP wiwa. Naon dina HP? Nya Al-Qur'anna dina pacebook, dina Facebook bener. Tulisanna ge pacebook. Aya kami dibuka surat naon? Surat Al-Isra. Oh nyata informasi Mas Alit Bosan. Kumaha? Cerita tarik kumaha? Ka ibu-ibu, ka teteh-teteh anu garelis, aa anu karasep, lamun bade nyimpen HP ulah dina saku dada istri. Naha? Sesah jaringan. Naha? Gunungan eta mah Bosan. Oh. Daerah lamun bade tah nu saya mah dina saku celana pameget. Naha? Lancinganana sabab aya tower alit di nya mah. Wah, meni rame. Porji imreunnya. Porji. Atos kami insyaallah dibuka Bosan. Buka Quran surah Al-Isra nu dina HP mangga ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua ihsan, wa bil walidaini ihsana, harus berbuat baik. Hormat, taat, patuh kepada orang tua. Orang tua yang mana? Alladzi walladaka, yang telah melahirkanmu atau yang telah menjadi jalan kelahiranmu. Kenapa harus hormat? Lihat bagaimana seorang ibu hamil, mengandung 9 bulan, melahirkan, mengurus dan membesarkan, betapa banyak pengorbanannya. Piraku orang teu kudu hormat. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu teh ngandung 8 bulan dina kaayaan nyeri di atas nyeri. Tingali nu hamil 8 bulan, nang karak nyeri, nyangigir panas, nang kuban sieun bitu. Rek ngalahirkeun ngajuru disebutna ge juruna maut, pertaruhan antara hidup dan mati. Ibu, ayo tarik napas, cek bidan. Ya terus bu, terus dikit lagi, tarik lagi napas. Ya sudah kelihatan rambutnya, padahal rambut si ibu kenehnya. Bunga meureun. Kemar meureun. Bro lahir, taruhannya nyawa. Menyusui wa fisaluhu fi amain. Disapih 2 tahun pinareup ibu, 2 tahun disadap. Membesarkan, mengurus. Wahnan ala wahnin, derita di atas. Bukan hanya ibu, tapi yang menjadi jalan kelahiran ada ayah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayah rela bersimbah peluh, berkuah keringat, pontang-panting cari nafkah untuk bisa menyekolahkan, memberi makan dan pakaian untuk kita. Piraku urang teu hormat. Ibu sedih abdi mah Bu, kamari ningali dina YouTube. Eta YouTube. Aya budak nalapung indungna. Nauzubillahi min. Eta teh tos viral di media sosial. Nepi ka ngagaplok anu jadi indungna. Nauzubillah. Tah, ayeuna hayang berkah dina harta, hormati orang tua. Orang tua nu mana? Allazi walladaka. Orang tua yang telah melahirkan kamu. Kumaha cara hormatna? 1, cara hormat kanu jadi indung bapak. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Lamun urang ningali sepuh geus lanjut usia, kadang-kadang sok sasah diatur balik deui siga budak leutik malih nu tos lanjut usia. Kadang-kadang sok kakeunaan ku panyakit pikun. Panyakit naon? Dina waktu orang ningali sepuh orang, sanes orang menjadi sepuh, tapi sepuh orang Bu, nutos lanjut usia.
Sakadang-kadang balik deui siga budak leutik, ngompol deui, ngomong teu jelas deui, otot mulai kendur, pandangan mata mulai lamur, gigi mulai bergugur, ngomong mulai ngawur, pagawean si duru di juru dapur, dek nimbat di soledat kalah asup kana sumur. Aya aki-aki ditanya ku incuna, "Aki, ari aki geus salat?" Gandeng sia teh tong tarik teuing aing teh teu torek. Ngamak masuk namanya. Ari aki tos salat, menggeus tadi ngan eueuh deungeuna sia teh. Teu nyambungnya gitu. Dalam kondisi orang tua seperti itu, jangan membentak, jangan berteriak, jangan menyebut kata-kata ah. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Yang kedua, wala tanharhuma, ulah jojorowokan. Sok aya teu budak anu ngajarowok ka kolotna, "Neng, iyo." Kalau orang tua manggil, rendahkan suara kita di hadapan orang tua kita. "Neng, kulan, neng, kah, neng, kah." Ulah luhur. Jangan tinggi, bias rendah gitu. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Berkatalah kepada orang tua dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngadoakeun Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Nah gitu. Ini diantara cara bentuk hormat pada orang tua. Mereka cintanya gitu. Sebab aya paribasana indung tunggu rahayu bapak tangkal rambutan gitu. Tanggal derajat meureun ah. Hayang agung hayang manung ulah muja ka gunung ngeureub pujan nu agung ngeureub penta doa indung. Hayang beunghar hayang bagja ulah muja ka sagara geura puja nu maha kawasa penta doa nu jadi bapak. Ulah lalawora nya dorakati indung ti bapanya nya. Caciduh mah tuh saucap nyata. Pan aya laguna keramat hirup teh lain kuburan, keramat hirup teh lain gunung, lain pasugihan, tapi orang tua terutama aya lagu ningan Bu ti Roma Irama apa laguna? Keramat, hei manusia. Tereng teng 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 gitu. Mang Cepot apal teh lagu keramat? Insyaallah. Aduh, insyaallah. Apal teh? Insyaallah. Nah, sok cobaannya. Sok. Ya Mang, aya. Sok coba. Wih, beres. Abdi wios joget bosan. Sok mangga. Waduh. Hei manusia, hormati ibumu. Kunaon pareus? Yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Apal Mang Cepot teh? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Sok Mang Cepot. Hei manusia, hormatilah ibumu. Lu sudah ulah kunaon? Yang melahirkan
Aduh abi mah tawa bosan teu ngapalkeun abi mah darah dagingmu dari udung injimu cinta aku seni kari wajahmu di posa ada apa nih Allahu Akbar mungkin ini sholatum ya bima sholatum misalamil mubini Allah mamai brother damang dulu mohon my brother uing teh yang diajar iya tuh kakawihan yang bisa kakawihan di dia mah ahli seueur ahli kawi aya penca tuh bieu ge aya ahli seni pokona moal ahli seni uing teh yang bisa ngalaku tah sileung mah diajar pupuh we kan aya barudak di dieu teh kudu apal pupuh teh kolot baheula teh mamatahan budak teh tah aya nu make pupuh ieu nu ini eling mangka eling tuh salendro larasna ibu apa teh ibu oh henteu euy rumingkang di bumi alam gitu dharma ukur wawayangan bae ragap taya pangawasa tuh anak kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan mending ngareuneuhan naon situ ngareuneuhan ngareuneuheun situ lain ngareuneuhan sakilo doa naon sakilo dua teh sakali deui make jeung sakilo dua teh sok sileing bisa teu eling mangka eling Allahu Akbar rumingkang di bumi alam dharma ukura wayangan bae nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan amin nah kitu euy sorana dibeuteuh tah sorana tuh nyokot sorana dibeuteuh lampah beunteur tuh ku urang ulah ditiru tuh odo barang akan cacing ngarengko disantok teu nyahoeun di jero aya usepan tuh sok lampah beunteur loh euy urang ulah ditiru odo barang akan cacing ngarengko disantok teu nyahoeun di jerona aya usepan amin goreng sorana geus ulah kitu diajar sorawayang tah sorawayang aya sorawayang mah nyokot tadi beuteung sora Bima tah bedana Bima jeung Arjuna lamun Bima mah sebot wah tegas sebot pangmelikeun bajigur sebot manya Bima resepkeun bajigur ya dasar we jelema teh tarikan ngomongna tarikan cebot wah gemak ngomong teh ka dieu cebot Bima mah lamun ajan teu kapake bahas langsung soek we teh mah Allahu Akbar wah geus Bima mah ulah lamun Arjuna mah dina leuleus ngomongna teh cepot ka dieu cepot pangmelikeun rinso cepot manya Arjuna sok meuli rinso sarua da sok nyeuseum Arjuna ge beulana pasantren ai sora naon deui sora Rahwana mah dina beuteung nya teh eulis tah sok ngajerit oi saha ieu di jero lain kasurupan si teh sora Rahwana oi saha ieu karuhun naon karuhun kahandap kaluhur eta mah teh ngadegul-degul wae si teh tuh lamun ngahleuang teh sok geunaheun Rahwana tah lamun itu sok geunaheun tah ieu mah geunaheun mikna tuh suara beuteung lamun ngahleuang ge kitu bagea sumping tuh sumping ku hariring makpalak anu mulya wengi ieu lain wengi siang urang siang ieu urang aya di payuneun bapak kepala sekolah anu mulya kasih cepot bejana rek nyawer sok ngaya-ngaya wae
Manya cek saha teh cek tadi si bapak ngarewos bapak kepala sekolah jeung nyawer sok hayang aya wae sok rahwana sok haluang ki siga banondari tau sok mah surupana namang gelis Dewi Sinta pangambung na kubung letang nangemang manjirang waosna ku lagu mantung cangkeng leutik campernik imit na dempok biola nyai pangambung na kubung letahna ngemang manjirang aduh alah ieu ngemang mancirang alokan so asolali wah asolali bapak kepala sekolah wah rame lamun ti lembur kairanu lamun ti leuweung kaidangder dipake pangrepingan dipake pamikul bangkung heup geus beres ta eta sora rahwana asugan teh aya kepala sekolah teh nuju netepan asar da acan itu juhur kana ID nuju katem heula ngagentoskeun artos aya deui sora Garut kaca ngan sora paleun hei manusia loh sora naon deui hei manusia ulah kaget tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana ulu daulat ningali ieu nepi ka kieuna le abah naon hayang jajan bah engke dibere ke bapak kepala sekolah bohong abah mah bijaan abah naon hayang jajan engke abah keur teu boga duit abah mah teu boga duit wae nengarna ge kahirupan ujang atuh mau heula we ulah deuleu cek Al-Qur'an asyariku wasyarikotu faqta'u aydiyahuma anu maling lalaki jeung awewe dikeureut wajib kenca jeung katuhu ulah maling alim maling ulah abah naon ai si emak teh ka mana bah emak maneh teh maot ngaletak setrum marukana pais belut cenah ai maot teh naon abah abong bebenyit ya maot teh indung maneh teh dicanak ku kagungan ku Allah Subhanahu wa taala oh Allah teh bogoheun ka si emak lain Allah bogoheun Allah teh nu nyieun bumi langit sawarga katut pangeusina ka asup urang sadayana jang oh lamun kitu mah urang anteuran cauyu ka si emak bah kalau nitah modar ka aing teh abah naon hayang disunatan bah diserupa-rupa wae ke lamun geus gaduh artos abahna lamun geus boga duit ke urang sunatan dararasaan mah disunatan mah bah ku peso lain ku duit apal ngan kudu nitah murid abah teh ku abah we embung asin kateuk-teuk jeung kanjutna curang wae sita abah naon uing hayang nyanyi ya sok nyanyi na teh lagu ini lagu anak-anakan naon anak-anakan sih teh lagu anak-anak lain lagu anak-anakan naik-naik ke puncak gunung bah naon teh entong luhur nyantos atuh laguna teh lagu si Nexian abah saha Nexian eta ning si Nexian Gustian si teh make jeung Nexian anu anak laguna teh lagu anak jalan tah ning bah jalanan eta anak jahanam la
nan hijikeun jahanam. Astagfirullah. Doa jeung lieu. Abah itu aya tomat abah. Lu kain nyebut tomat leuy. Abah itu di tukang aya jahe abah. Jang saha ngaran teh jang? Wing. Ngaranna saha? Mimitina tungtungna de. Allah, mimitina tungtungna de. Ini tah bener salah. Gelo. Icid. Lain. Ibid. Bisa jadi. Taluk asa atuh ngaranna. Entuy. Nah jauh sia teh. Mimitina tungtungna de ngaran entuy sia. Sing sabar karena budak leutik si teh tuh antepe tuh. Abah, naon? Hayang jajan abah. Jajan wae atuh teh. Abah, naon? Hayang motor abah. Nah, hayang motor. Hayang motor boga SIM heula, boga baju heula, engke mus gede. Atuh abah teu kuat hayang motor abah, yang motor teu kuat ngiripit. Maka jeung ngiri di cete teu boga duit. Atuh abah teu kuat hayang motor abah. Nah, teh modal. Cek we kan hayang motor. Modal sagelo. Ai sugan teh yang motor. Luh tobat. Mesti lain Pak Ustad ka mana ke Jamban gitu. Ustad. Jemputna di Pengker ku cek. Cek. Nah, ayaan. Nah, siga nu aya makhluk aneh bieu di tukang. Eta cenah budak leutik hayang motor cenah. Ieu yang hareup ka dieu teh pang saya ustad aya nama. Astagfirullahaladzim. Ka mana wae Punten Pak Ustad. Bade ka mana? Bade di kanton heula, abdi bade ka tukang, bade ka jaman heula. Ka mana? Ka jaman heula mangga Pak Ustad. Segelo. Dijungkulkeun leu aduh. Pak Ustad tulungan Pak Ustad. Aduh, kumaha ieu? Gone antep. Pak Ustad tulungan. Aduh, silakan leu aduh. Gitu lu. Gusti pada nganiaya we ka ieu lah. Teraskeun Mang Cepot. Teraskeun ya Pak Ustad lah. Tapi kira satu can diteraskeun itu sok kaselang heula mah sok hilap deui. Tadi teh naon nu kahiji, Bu? Ngiridit. Lamun hayang berkah harta, hormati orang tua. Ingin berkah harta, hormati orang tua. Nu kadua, lamun hayang berkah ilmu, hormati guru. Hormati saha? Hoyong berkah harta, hormati orang tua. Alladzi waladaka, yang telah melahirkanmu. Nu kadua, hoyong berkah ilmu, hormati guru. Guru oge orang tua. Orang tua naon? Alladzi 'allamaka, orang tua yang telah mengajarimu ilmu. Nih bagi siswa-siswi MTS Yasta, mudah-mudahan kita jadi siswa-siswi yang tidak pernah lupa akan jasa guru-guru kita. Amin. Amin. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Di antara tanda kita hormat kepada ilmu adalah hormatnya kita kepada yang memberi ilmu, yaitu guru. Nang cepet hayong kenging ilmu teu? Hoyong atuh bosan. Hayong kenging ilmu? Hoyong. Hayong. Saur Imam Syafi'i, lamun urang hoyong kenging ilmu ulah leupas tinu genep. Ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Hoyong kenging ilmu tong hilap nu genep. Sabar hiji, Bu. Naon nu genep teh? Saunbika an majmu'iha bi bayanin. Hiji zakain. Lamun hayong kenging ilmu kedah cerdas. Kedah naon? Ustad ari cerdas teh IQ teh ya. Sanes ukur IQ anu luhur. Kecerdasan itu didapatkan selain IQ-nya bagus, juga berfikirnya baik. Dan berfikir orang, hafalan orang baik diantaranya menjauhi perbuatan maksiat. Imam Syafi'i, siapa Bu? Imam Syafi'i curhat kepada gurunya. Ilal Waki' namanya. Su'ahifzi, guruku hafalanku jelek, ingatanku tentang ilmu jelek. Maka kata gurunya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, suruh tinggalkan perbuatan maksiat.
Fa ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah, ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Maka satu, kalau ingin dapat ilmu, cerdas, menjaga kecerdasan, jauhi perbuatan maksiat. Sokomo bu, ayeuna desa kuringan urang kadang-kadang sok deg-degan, urang teh boga budak teh ningali zaman model kieu. Orang Yahudi Mang Cepot nyerang kaum umat Islam teh dengan berbagai macam cara, dengan seni, dengan apa namanya perfilman, bahkan disebut ke-7 F teh. Sabaraha F bu? Food and drink. Naon food and drink teh? Makanan minuman kudu diracunan. Geus makanan minuman diracunan, otakna oleng. Otakna oleng, masa depannya suram madesu teh. Wah. Disebut ku minuman keras. Apal minuman keras? Es batu. Lain. Minuman keras teh AO, vodka, Manson, KTI, bir, sampahnya, blunya, topi miring, topi dengdek, topi nyungsep gitu. Morfin, ganja, eta. Nah, apa usah apalan Pan apal ngarah urang teh ngajauhan gitu. Makanan minuman diracunan. Yang kedua, food and drink, fashion, naon fashion, pakaian. Pakaian dikumahakeun di talanjangan. Nu luhur di handapan, nu handap, nu tengah bolong. Luhur di handapan, handap di luhuran, tengah di bolongan. Bahkan aya budak ngora, istri umurna teh sweet 17 bu, 17 tahun, budak-budak SMA, ari ngangge acuk sekwilda sekitar wilayah dada kabuka, ngangge lancingan bupati, buka paha tinggi-tinggi, sekali-kali mah make calana anu nyiripit, disebut nate calana cut-cut ya. Sana cut berai, ari cut berai mah bujurna cut, handapna berai. Kan calana teh aya cut bray, aya bray cut, aya cut aya bray bray. Tah ieu mah si istri teh ngangge calana cut. Ari acuk nu sagala dilepatkeun ka luhurna mah memang di jilbab, ngan disebutna jilbab leup. Jilbab leupet, bajuna diiket, calana merecet, hayang katingali ronda. Aduh, eta lancingan merecet, acuk merecet, lari pagi pak. Maksudna mah hayang sehat. Ngan sagala di talanjangan acukna, ai lari pagi make baju hareureut ngalewat ka masjid. Di masjid aya aki-aki beres salat subuh. Cek si aki bari beurembeunta, astagfirullah. Nanaonan teteh jang maneh teh. Isuk-isuk eneng maneh teh nanaonan, isuk-isuk lulumpatan ari baju hareureut. Cek si eneng kumaha? Ih, si aki mah meuni orang todok. Apana neng lari pagi teh supaya jantung neng sehat. Cek si neng kumaha? Jantung sia sehat. Cek si aki jantung sia sehat, jantung aing deg-degahan. Maksiat. Baju diheuretan, pakaian di talanjangan, makanan minuman diracunan. Naon deui? Seni. Seni dikumahakeun? Fun. Food, fashion, fun. Seni dicampuran ku kamaksiatan. Mang Cepot aya istilah kieu. Not the song but the singer behind the song. Wah, the song and the singer the song. Now that they posat. Not the gun but the man behind the gun. Behind the gun and the song and the man behind bisa tuh the bahasa song. Inggris. Hah? Bahasa Inggris bisa. Bahasa non ya jangan ditanya. Aduh, jangan ditanya. So, bahasa Inggris? Jangan ditanya. Bahasa Jepang? Jangan ditanya. Bahasa Korea? Korea mah jangan ditanya. Aduh, bisa tuh? Tuh bisa. Jangan ditanya teh keukeuh wae. Aya istilah dina seni kieu saur Kang Asep, not the song but the singer behind the song. Naon hartina? Lain nyanyiana anu salah, tapi saha anu ngalantunkeun eta nyanyian. Not the gun but the man behind the gun. Lain senjatana anu salah, tapi saha nu nyekel senjatana. Ibu, bapak, lamun eta senjata dipasikeun ka polisi saya teu diangge ngajaga keamanan. Tapi lamun senjata dipasihkan ke bangsat pakai ngagarong. Seni diberikan pada orang yang baik jadi baik, diberikan pada orang yang tidak baik jadi tidak baik. Aya lagu judulna teh kieu. Tutupan botolmu, tutupan. Sekali deui ya, meh kompak. Tutupan. Apa teh? Tutupan sayangi
nyawamu. Kira-kira ieu lirik laras henteu Bapak Ibu? Ini lirik betul. Tutupan botolmu, titah nutup botol minuman keras. Tutupan oplosanmu, tong inum dari oplosan. Sayangi nyawamu, sayangi nyawamu. Iya benar lirik lagu. Tapi lamun nu mawakeunana teleres laguna jadi kabawa teleres, Pak. Cek artis, baiklah kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Oplosan. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, dina lisana ngaluarkeun nasihat tutup botol jeung oplosan ari bujur jeung bujal kaditu ka dieu. Not the song but the singer behind the song. Jadi bisa bahasa Inggris mah, paribasa Inggris. Kumaha bahasa Inggris? Naon? Bahasa Inggris eta teh paribasa. Is tadi mana non Posat? Not the song but the singer behind the song. Never. Oh, the song but the singer in the song. Ayo mah cepet bisa bahasa Inggris? Bisa. Sok. Better late than never. Wis. Naon kumaha? Better late than never. Artina? Dilarang merokok sembarangan. Lain salah nya punya. Ai dilarang merokok gitu. Naon, Bu? No smoking. Salah kabeh oge. No smoking mah lain dilarang merokok sembarangan, Ibu, Bapak. No smoking mah pom bensin. Abdi suka pom bensin, aya bacaan no smoking berarti eta teh pom bensin. Ayo. Sanu bener, Posan? Duka ngaco eta mah nya bahasa Inggrisna. Fun seni banyak dirusak gitu. Tah, kamaksiatan ieu bisa ngurangan kana hafalan. Hiji lamun hayang cerdas, jauhan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan anak-anak orang murangkali orang tebih tina maksiat. Amin. Amin. Kadua kumaha carana hayang tiasa kenging ilmu selain cerdas nu kadua wahirsin. Naon ari hirsun? Hirsun mak kadademes. Terang kadademes. Kadademes ieu kumaha Posat? Jadi sampo. Kulit sampo. Oh di dieu mah kadademes teh kulit samponya. Oh kadademes teh kulit sampo. Jadi yang nu ngaranna hirsun lain kulit sampo lain ya. Ngan imah bahasa di pesantren Simkuring baheula kadademes. Naon ari kadademes teh? Kadademes teh ku ilmu maksudna semangat dalam mencari ilmu. Ulah laleuleus. Ulah naon? Laleuleus. Kadang-kadang aya Bu, saya juga seorang pendidik di sekolah. Begitu gurunya masuk, aya budak teh nu pagaweanana kiceup, aya laleur capluk. Tapi aya nu guru masuk sudah sigep Bu, semangat. Bahkan begitu berangkat sekolah, udah semangat karek mangkat ke sekolah gitu. Nih bagi adik-adik suka denger lagu nggak Dek? Siswa-siswi sok ngupingkeun lagu. Cenah ulah sering ngupingkeun lagu mellow, lagu sedih. Eta sok kabawa leuleus Bu. Aya lagu nu mellow nu sedih teh geuninnya siga lagu ieu Mang Cepot lagu sa Judika. Judika nu kumaha Bosan? Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Wah, itu. Naon jeung kitu. Cuma dimusikan enakeun gerata. Piano. Nah, sakumaha ada anak teteh. Mang, serupan Mang. Naik. Naik. Pernahkah? Teh ya soraan ieu teh. Cek. Naik kaluhur. Sora eta tarikan Mang. Tak pernahkah sakumaha ada anak teteh. Gitu keluar geuningan. Keluar. Sok. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Hah? Sapertos Ebit GAD. Ebit GAD teh nyanyi judi eta. Oh, judi mah Bang Haji Roma Irama. Roma Irama nya bener Bang Haji Roma Irama. Kan Mang Cepot lamun ayeuna urang sering ngalagu mellow, lagu sedih, biasana semangat lagi sok laleuleus ya teh. Matak siswa-siswi tong sering ngalagu mellow. Lamun hoyong ngalagu lagu-lagu anu semangat. Tingali paskibra, aya paskibra di dieu nya. Pramuka atau tentara nuju latihan tara pernah laguna anu sedih. Laguna teh anu semangat gitu ningannya.
semangat juang gitu. Tanjung Perak, tepi laut, jeng jeng jeng. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut di bawah perut. Dodol Garut. Ulah nu kitu posat ieu barudak. Lain dodol Garut, ulah dodol Garut atuh. Oh naon atuh? Tanjung Perak, tepi laut, ceceng. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut di bawah perut. Ada lutut, benar teks ibu. Mau marah silakan, mau benci silakan, asal jangan kau putuskan cintaku. Aku rela menunggu sampai hilang marahmu, malam minggu aku apel ke rumahmu. Nah, gitu. Beres, jadi kudu semangat lagu nanage. Hirsun, apa hirsun itu? Ada semangat untuk menuntut ilmu. Ulah setengah. Hiji kudu cerdas, dua kudu hirsun, zakain wa hirsin. Nu kadua wastibarin, kudu sabar. Can bisa terus sabar. Gagal bukan berarti gagal selamanya, bangkit lagi gitu. Sabar dalam menuntut ilmu. Wa hirsin wastibarin, nu kaopat wa bulghatin. Naon bulghah? Kedah aya modal. Laras teu nyakolakeun prayogi artos teu? Priyogi kan tenan we nyebu sok mau ka perguruan tinggi kedah aya modal. Nu kalima naon nu kalima? Wa bulghatin, nu kalima wa irsyadi ustadzin. Aya petunjuk bimbingan dari guru. Murid aya, guru teu aya, moal jadi tah diajar. Tetap guru kedah aya. Sok sanajan ayeuna dunia digital, Pak. Dunia digital teh naon? Urang tiasa milari informasi naon wae ti embah Google. Naon bah Google nya? Bah Google, googling gitu nya. Hoyong milari naon aya sadayana di dinya. Tapi guru teu tiasa digentosan ku embah Google Bapak Ibu. Bimbingan guru harus tetap ada. Nu kagenap di mana tos aya bimbingan ti guru, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Yang keenam, cara mendapatkan ilmu waktu li zamanin. Zamannya, masanya harus lama. Selesai MI SD naik ke SMP atau MTS. Lah lulus ayeuna MTS, teruskan kemana? SMA, SMK, Aliyah. Beres SMA, SMK, Aliyah, teruskan mencari ilmu tidak ada ujungnya. Mau ke perguruan tinggi disertai dengan pesantren itu jauh lebih bagus. Bapak Ibu kapungkur mah kadang-kadang lamun ningali budak santri teh sok tara diliuk. Ningali lamun aya ibu-ibu gaduh budak istri ditaros. Ibu, ari budak ibu teh si Neng teh bade ditikahkeun sareng saha? Ah, wios we si Neng mah bade ditikahkeun kanu sok turun naik mobil. Aduh. Ai dipikir-pikir supir angkotnya sok turun naik mobil meureun. Belah dia ningali zaman geus model kieu cek si ibu kumaha? Ah Ustad ayeuna mah biar cincin asal ali di batangan ku emas perak, biar miskin kawinkeun ka santri ngarah salamet dunia akhirat. Oh, amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ayo teruskan pendidikan kita, tidak cukup sampai di sini. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke lebang lahat. Yang lebih penting dari itu, buatkan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Margi jalmi mah kumaha reurejeunganana, sasarung jeung tukang minyak kabagean seungit, sasarung jeung nu hitut kabagean bau. Maka mending sasarung jeung minyak wangi, jeung ulama jeung jalmi-jalmi anu saleh. Aya nasihat gerati Mang Cepot anu lagu jang teh apal teh Mang Cepot? Oh, oon. Jang lagu jang teh teu gampang apal teh? Saya teh nasihat keur barudak urang sadayana walaupun laguna lagu Sunda. Apa lagu jang, Bu? Nah, sok Mang Cepot. Pianoan dibawakan.
Jang hirup teh teu gampang lain ukur di pikiran bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan teu salawasna datar aya pudun jeung tanjakan. Kudu sabar tina kurang ulang nepak dada beunghar salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade hidup bisi kupung. No, bosan. Jang cing jadi jelema hade, cing jadi jelema gede, beunghar harta jembar hate. Jang hirup singa jalma turut perintah agama, ulah jauh ti ulama. Tobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai. Hirup kena kowah gingsir ngarah aya anu ngageuing mangsa lengkah linggang sasar. sing pinter tur bener, sing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur ngarah hirup loba dulu raksa ucap lampah tekad jeung tabeat ngarap pinangi bagja selamat dunia akhirat. Jang Alhamdulillahirabbil alamin. Orang antosan la dan asar bios bu. Nah, sok emang cepot dirinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Waditamah wassalatu ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Hiji lamun hayat wassalatu ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Buyos dibereskeunlah pangawasanna Bu. Hiji lamun hayang berkah harta hormati orang tua. Dua hayang berkah ilmu hormati guru, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Nukatilu terakhir nukatilu hoyong berkah keluarga hormati mertua. Saha? Mertua oge sami orang tua nu mana? Alladzi ankahtaka bintahu, yang telah menikahkan anak perempuannya denganmu. Jadi lamun hayang berkah dina keluarga seueur kasayanana hormati mertua. Mang Cepot semuhun. Kadang-kadang ieu mah Bu aya jalmi tos nikah datang we mitohana nyebut ka pamajikanana kumaha tuh bapa maneh datang nyebutna naon bapakmu, padahal di mana tos nikah tidak ada bapak kamu, tidak ada bapak aku, yang ada bapak kita, bapak urang sadayana. Janten ieu ge sami sepuh, bahkan mertua sareng guru teu aya tilasna dugi ka iraha wae. Tah kitu Mang Cepot. Jadi mudah-mudahan urang sadayana kenging kaberkahan dina hirup. Carana kumaha? Hiji hoyong berkah ilmu hormati guru, hoyong berkah harta hormati orang tua, hoyong berkah keluarga hormati mertua. Mudah-mudahan orang sadayana kenging kaberkahan di Allah Subhanahu wa taala dina kahirupan anu singkat ieu kitu. Mang Cepot, semuhun. Bisa aya pesan-pesan terakhir. Abi mah biasa ku pantun bosan. Ku pantun? Ya, biasa ku pantun. Aya anu eta teh geuning ku naon? Himne guru apal Bu? Anak-anak kelas 12 sok arapaleun, kelas 12, kelas 8. Terpujilah eta ningannya. Tadi mah pileuleyan keur para guru sadayana keur dalam anak rangka kelas perpisahan 8. Gitu, perpisahan teh. Jasa-jasa guru mah dugi ka iraha wae moal hilang.
wujud kidam mukhalafatu qiyamuhu wahdaniyat. Tah eta apal eta ti saha? Ti guru. Adam, Idris, Nuh dan Soleh, Ibrahim dan tah gitu. Ti saha eta apal? Ti guru. Iraha dulu. Mungkin guru kita sudah di mana, tapi masih tetap ingat dalam ingatan kita, masih membekas ilmunya. Bapak Ibu, aya hiji perumpamaan, aya jalmi nuju berjalan, nuju naon? Eta jalmi nurek perjalanan jauh ngalewati jembatan. Kayak aya pertanyaan. Ngalewati naon? Jembatanana teh kuat, kokoh, Pak. Dina jembatan eta jalmi istirahat, ngopi heula supaya seger. Tos lewat di jembatan eta dipayuneun, tos beres ngalewat jembatan, aya danau anu indah, aya alam anu indah, kenging segala rupi kanikmatan. Begitu eta jalmi euih deui ka kampung halamanana, tos sababaraha puluh tahun euih deui ngalewat ka eta jembatan. Begitu ngalewat ka eta jembatan teh tos benten, Bu. Baheula mah jembatanana masih keneh kuat. Tah ayeuna eta jembatan teh geus mulai rapuh. Geus parotong hiji-hiji panyepenganana teh, Pak. Terus eta jalmi anu tos berjalan jauh kenging kanikmatan di seberang teh naros ka eta jembatan. Hei jembatan, naha anjeun masih keneh di dieu? Kami mah geus di seberang, seueur pisan kaendahan alam di ditu. Kunaon anjeun masih keneh di dieu? Kunaon anjeun teu pindah ka ditu di ditu mah seueur seueur kanikmatan, seueur kasuksesan. Kumaha cek eta jembatan? Teu naon abdi mah di dieu wae. Biarkan aku di sini saja. Aku ingin menyeberangkan orang-orang sepertimu supaya bisa mendapatkan kesuksesan dan kenikmatan di depan. Pertarosan Bapak Ibu, saha eta jembatan? Saha eta jembatan? Jembatan itu perumpamaan guru. Seueur murid-murid anu ngalangkung dina jembatan MTS Yasta. Seueur oge alumnina nu tos sarukses leres teu. Begitu euih deui ka Yasta ningali guruna masih keneh araya. Hargeuning bapak teh di dieu keneh. Baheula mah bapak teh kuat, baheula mah bapak teh gagahna, ayeuna geus jadi. Aki-aki tos mulai menua, tos mulai sepuh. Bapak kunaon teu kapayun wae, dipayun seueur kasuksesan, seueur kanikmatan. Kumaha saur guru-guru di dieu? Biarkan aku di sini saja. Aku ingin menyeberangkan orang-orang sepertimu supaya mendapatkan kesuksesan. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Subhanallah. Aya lagu coba. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan kela lamun dimusikan enakeun geranya sok. Berikan nih. Urang musikan tah. Buat guru-guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahkan ilmunya. Amin. Siswa-siswi bisa lagunya? Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau apa tuh, Bu? Pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan.
lulusan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Mudah-mudahan guru-guru kita tetap dipanjangkan umur, diberkahkan rezekinya. Amin. Sok hadiah lah tuh. Naon bos? Ya kela, ya hoyong apaleun dalangna siswa-siswi di dieu. Allahu akbar Gusti nu anu. Kenalan heula atuh. Nami saha meh arapaleun? Nami Nami ti ibu ti bapak. Ngaran teh aya 2. Mohon. Ti ibu sareng ti bapak. Oh, ngaran ti ibu atuh ngaran ti ibu. Anu ti ibu asli Ibu Tere. Oh, buka Ibu Tere. Mohon alhamdulillah. Astagfirullah. Ngaran ti Indung Tere atuh Ti Indung Tere. Indung Terena nu ti Bekasi nu ti Cikampek. Loba-loba teuing Indung Tere. Wasta asli. Nah, sok ibu asli atuh. Oh, wasta pun Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Lahir di Cikampek ngan nuju ngumbara ka SMKI Pak Ustad. Nuju milarian ilmu. Mohon. Lah, milarian jodoh. sanes milarian jodoh, itu menimba ilmu. Menimba ilmu sok didoakeun. Aya mengembangkan bakat gitu. Kemarin teh tos sering saya ujian sami sareng ya pengintennya. Ya ujian kelas 3 nya. Mohon, tapi doana ti sadayana mudah-mudahan sing ditampi di Universitas Iman Islamna. Sanes Pak Ustad, sanes bade maot. Ditampi di Universitas ISBI gitu. Amin. Ti doana ti ibu ti bapak gitu. Amin. Cekap gitu Bu. Cekap. Bisi aya pantun kangge orang naon teh Bu, daerah naon? Cihanjuang. Cihanjuang. Bunter. Bunter. Orang Bunter. Sok aya pantun kangge orang Bunter. Abi Kangge mah siswa-siswi anu karesep gadelis. MTS naon ieu sekolah? MTS Yasta, Yastanya. Yasta. Oh, abi mah bade ka MTS Yasta we. Pakai MTS Yasta sok pantunan naon? Ikan hiu kuliah swasta, I love you MTS Yasta. Waduh, hatur nuhun atuh sakitna kabihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.